Masya Allah. Kiai, lebaran hari apa? Rabu. Berdasarkan ruyat. Bener atau ruyatnya? Bener atau tidak bener? Kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku nagara. Bener berdasarkan ruyat. Pokona mah kulama rebo berdasarkan ruyat. Coba panggil nu ruyatna. Bener maneh? Ieu ruyatna bener. Waktu ruyat bulan tegadel alangan. Serius ya kumaha serius? Nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya. Cek dengan haju direbohkeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Ulama teh nyaho salah cak masyarakat jeung cek kiai. Penting bakalan lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ruyat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina fikih, degikeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah. Sorga mama. Tinggal lu ieu neraka jahanam.